Jodo, pati, bagja, cilaka. Kabeh ge tos diatur ku Nu Maha Kawasa. Jodo mah geus aya nu ngatur. Lamun hayang buru-buru meunang jodo, nya kudu ngadeukeutkeun diri ka Nu Maha ngaturna. Kudu daek usahana. Lamun teu usaha, jodo mah moal pernah aya. Jodo memang moal ka mana, tapi kan sainganana di mana-mana. Kudu neangan pijodoheun teh anu gede ka nyaahna, gede tanggung jawabna, gede keimananana. Pati teh kamatian. Setiap anu nyawaan pasti bakal ngarasaan anu ngaranna maot. Nyaeta maot anu paling deket jeung urang. Takdir teu bisa dipungkir, kadar teu beunang disingkar. Isuk jaganing geto, maot mah geus yakin ngadodoho. Beurang atawa peuting, pati pasti nganti-nganti. Kolot atawa budak, ajal bakal kasorang. Teuing iraha, duka di mana? Duka keur kumaha? Maot mah teu bisa dihayang-hayang. Maot mah teu bisa diembung-embung. Istri soleh moal diaais, gedong singrong moal digagandong, sawah lega moal dibabawa, mung amal soleh anu sae anu bakal nyarengan. Hirup di alam dunia lir ibaratna sawah di akhirat. Mangsa di dunia nyaeta mangsana pepelakan, ti mimiti tanur ngaramet dipupuk tuluy dugi ka mangsa panen nyaeta mangsana raga papisah jeung nyawa. Eta maot pingaraneunana. Cing alus pepelakan teh sangkan panena oge alus. Jauhkeun pepelakan teh tina sabangsaning jukut, hama jeung sajabana. Kitu deui jeung kahirupan urang supaya panena alus jang beukeuleun ka akhirat jaga. Bagja teh nyaeta kabahagiaan. Bagja koncina aya 2 rupi. Syukur sareng sabar. Syukur nalika meunang mamanis, sabar nalika meunang papait. Asal aya niat jeung ikhtiar, pasti iraha-iraha ge pinangih jeung kabagjaan. Bagja hate mah moal bisa digambarkeun walaupun kaayaan urang sederhana. Kabagjaan moal bisa dikira-kira ku kaayaan dunia. Bagja lahir batin teh lain kudu loba harta banda. Tapi hate jeung diri urang anu kudu bisa loba syukur. Aya anu bagja lantaran gajina 100.000 sapoe. Aya deui anu bagja lantaran gajina 50.000 sapoe. Aya oge anu bagja ngan saukur manggih tuangeun kur sapoe. Mugia kabungah jeung kabagjaan datangna teh nyarengan. Dina milarian rezeki nyuprih pangarti neangan pangabisa. Mugia urang sadayana cing dipaparin kamudahan. Eta salah sawiosna kabagjaan ti Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cilaka mah bisa di mana wae, iraha wae. Cilaka lain kudu labuh ti gebrus jeung sajabana, tapi cilaka lolobana ti kusruk ku langku, ti jongklok ku ucapan, ti soledat ku lalampahan. Cilaka mah tara ku sasaha, tapi mindengna ku pamolah sorangan eta sareatna. Jodo, pati, bagja, cilaka mung Gusti Allah anu uninga. Urang sabagai manusia kantun nyiapkeun sagalana supaya ningang mangsa dicandak nyawa tos aya bekel kanggo nyang harepan ka mantena.